Ngenjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 17. Bagian 2 tanda baca. Dina bacaan teh atanapi tulisan teh sok digunakeun rupa-rupa tanda baca. Ari tanda baca teh gunana mikeun urang ngaregepkeun waktu maca. Tadi dinya ya contohna dina kolom eta kunaon tanda tanya, cing ningali tanda penyeluk, Gusti tanda titik, nah bisa gitu tanda pananya. Dina kalimat di luhur aya 3 rupa tanda baca nyaeta tanda pananya, tanda penyeluk, jeung tanda titik atanapi tanda koma. Tanda pananya misalkeun dina kalimat kahiji kunaon jeung kalimat kadua Gusti, nah bisa kieu tanda penyeluk dina kalimat kahiji cing ningali. Ari tanda titik dina kalimat kedua kuku jempol sukuna anjang nyunghid. Dina sakitu reana tanda baca teh aya tanda titik sareng koma, tanda penyeluk jeung tanda tanya. Tah ayeuna mah pek larepkeun eta 3 tanda baca teh kana kalimat ieu dihandap. Sok ayeuna mah ku barudak kerjakeun contohna anu hiji nepi 10. Misalkeun contoh nomor 1 di perpustakaan mah buku bacaan teh lengkap tanda tanya. Tah anu kaduana sok nepi ke 10 sok kerjakeun ku barudak. Terus buka deui di halaman 19. Di halaman 19 di dinya aya langrepkeun kecap pananya kunaon, mana, di mana, ka mana, di mana, naha, iraha, kumaha, sabaraha jeung saha. Kalimat ieu dihandap. Tah di dinya halaman 19 aya di soal hiji nepi 10. Misalkeun nomor 1, saha nami murid anyar teh. Tah kitu contohna 2 nepi 10 sok kerjakeun ku barudak. Amun tos beres kirim ka WA bapanya. Hatur nuhun.